Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadaya tisuklak ngatisiklukna. Kumaha damang? Mun peuting kamari aya nu teu bisa sare lantaran Persib can bisa mawa balik Piala Presiden 2020 genep. Tenang, ua mah ngarti pisan. Saha atuh bobotoh anu teu hayang ningali Maung Bandung ngangkat pialanya? Sarerea oge hayang. Ngan hirup mah sarua jeung main bal. Teu salawasna kudu nurut kana kahayang urang. Geus aya titis tulisna. Persib geus mintonkeun perjuangan luar biasa salila pertandingan. Dua-duana tim silih jual beli serangan. Emang Persebaya unggul heula. Tuluy Persib mampu nyaruakeun skor jadi hiji-hiji nepi ka 120 menit. Teu aya deui gol. Anu tungtungna nasib juara ditangtukeun ku adu penalti. Sarta peuting eta Persebaya anu leuwih tenang. Nya kumaha deui? Nyeri nya tangtu wae. Mun aya nu ngomong, biasa atuh eleh mah. Sigana manehna can kungsi bogoh ka Persib nya. Sabab keur bobotoh mah Persib teh lain saukur tim anu main 80 menit. Persib teh geus jadi bagean tina kahirupan. Aya dina obrolan warung kopi, aya dina tongkrongan, aya dina kaos anu geus luntur tepi can daek dipiceun. Aya oge dina sora bedug nu sok diselapan ku obrolan skor. Aya dina kahayang bapa nu tiba heula ngadidik budakna supaya cinta ka Maung Bandung. Persib teh identitas, Persib teh kareueus, Persib teh rasa nu hese dijelaskeun ku angka. Aya hiji pelajaran anu sok dipopohokeun. Mun jalan ti imah nepi ka tujuan lempeng terus, lempeng hungkul, eueuh tikungan, memang karasana ngeunah, gampang. Motor tinggal digaur-gaur digas, mobil tinggal ngageleser. Tapi naon anu biasana kajadian sok? Eta bisa ngajadikeun urang gampang tunduh. Urang jadi kurang waspada. Malah amit-amit kadang kacilakaan. Kulantaran ngarasa jalan bakal aman terus. Main bal oge sarua tawargi. Mun diunggal pertandingan menang terus, aya kemungkinan rasa percaya diri robah jadi kaleulewihi. Lalaunan jadi ngarasa teu boga lawan. Padahal lawan mah unggal poe naliti. Maca, waspada nitenan Persib. Unggal poe ningkatkeun latihan. Unggal poe neangan cara pikeun ngelehkeun urang. Kusabab kitu kadang eleh teh lain musibah. Eleh teh lain musibah. Eleh teh alarm. Alarm supaya urang hudang. Alarm supaya urang inget yen perjalanan teh can rengse. Alarm supaya ulah buru-buru ngarasa pangkuatna, panghebatna. Piala Presiden mah pramusim, encan garis finish. Ieu nu kadang poho ku sabagian jalma. Teu ngabibisani, Piala Presiden memang bergengsinya. Kabeh tim hayang juara, tapi fungsi panggedena nyaeta nyiapkeun tim samemeh kompetisi resmi di mimitian. Pelatih bisa ningali formasi mana anu kurang, saha pamain anu kudu leuwih loba menit maena, bagian pertahanan anu masih gampang dibobol anu mana, transisi nyerang anu kudu dirapihkeun siga kumaha, mental pamain dina tekanan kumaha ye ngayonanana, jeung anu paling penting kumaha ieu tim ngarespon nalika aya dina kaayaan hese nembusna. Justru tina eleh seperti kieu loba bahan evaluasi anu bisa dibawa kana Super League jeung kompetisi di Asia engke. Laga final nunjukkeun yen Persib sanggup ngalawan tim kuat nepi ka 120 menit. Eta modal anu teu bisa dianggap enteng. Nah, bobotoh wajar ku jiwa, tangtu wajar. Aya anu sok ngomong tong baper atuh, ieu mah ngan bal. Aya anu sok ngomong tong baper atuh, ieu mah ngan bal. Mun can kungsi jadi bobotoh mah meureun gampang ngomong kitunya. Tapi keur urang Sunda siga kuring, Persib teh geus leuwih ti sakadar klub. Persib teh geus jadi bagean tina kahirupan sapopoe. Ti mimiti budak leutik nu diajak ku bapana lalajo ka stadion, nungan ukur dibere duit jajan tapi dipake meuli sal Persib. Nu baheulana teu apal offset, ayeuna malah bisa ngomentaran taktik siga komentator televisi anu jagoan. Eta sadayana lain kusabab dipaksa, tapi kusabab cinta. Kukituna lamun Persib acan menang, nu karasana teh lain saukur skor. Tangtu pasti aya rasa hanjelu mah.
aya rasa can puas, aya rasa hayang ningali tim karesepna ngangkat piala. Jeung eta mah wajar pisannya wargi. Tong nepi ka aya anu ngarasa salah kusabab kuciwa. Nu penting mah ulah nepi ka si rasa kuciwa eta robah jadi nyalahkeun saha wae tanpa mikir. Sabab bobotoh anu dewasa mah lain anu pangtarikna lamun tim menangnya, tapi anu pangsatiana waktu tim keur diuji. Aya cerita lucu di warung kopi. Isuk tadi ua mampir ka warung kopi. Biasana mah lamun Persib menang, anu ngopi teh sorana tarik. Sadayana ngerasa jadi pelatih. Basana teh cek aing oge kudu kitu maina cenah. Waduh, tapi aya nama beda. Aya anu ngopi bari netep gelas hungkul, aya anu nyengir siga anu kapaksa, aya oge anu ngomong alon ibaratna tah meureun can rezekina. Terus aya aki-aki anu umurna geus leuwih ti 70 tahun. Manehna ukur seuri bari nyuruput kopi, terus ngomong, pokna teh mun ngan hayang resep waktu menang mah gampang. Nu hese teh tetep nyaah waktu can menang. Sakedapan warung renghe sababaraha detiknya sepi. Ibaratna siga aya anu nyelek dina hate. Bener oge nya, sop sanajan kalimahna pondok, tapi eusina berat pisan si aki teh. Persib geus mere loba hal anu pantes diapresiasi. Lamun ningali pertandingan final kalayan jujur, Persib lain main goreng, lain malah sebalikna. Organisasi timna rapi, semangatna oge henteu parem, saenggeusna kabobolan henteu panik, tetep wani nyerang, tetep neang kasempetan, nepi ka akhirna bisa maksa pertandingan terus, nepi ka babak tambahan. Eta hartina naon wargi? Hartina mental tim ieu teu gampang pegat. Jeung eta modal anu leuwih mahal tibatan loba hal sejena. Sabab taktik mah bisa dilatih, fisik bisa ditingkatkeun. Tapi mental juang eta anu ngabedakeun tim biasa jeung tim juara. Jeung ua yakin mental seperti kieu bakal diperlukeun pisan waktu Persib mimiti asup kana kompetisi liga jeung pertandingan engke di Asia. Can menangna dinten ieu bisa jadi bibit kemenangan isukan. Coba urang inget deui, sabaraha loba tim gede di dunia anu kungsi eleh? Loba, malah hampir kabeh. Aya Barcelona, aya Real Madrid, Manchester City, Liverpool, tim nasional Argentina. Coba jika kamari di Piala Dunianya, kabeh kungsi ngalaman masa hese. Kabeh kungsi menang kritik, kabeh oge kungsi jadi bahan olok-olokan. Tapi naon anu maranehna lakukeun? Maranehna diajar, maranehna ngabenerkeun dina sagala kasalahan nu katukang. Maranehna balik deui leuwih kuat. Persib oge boga kesempatan anu sarua. Eleh teh lain titik akhir, can menang teh eleh teh hiji catetan pikeun dibaca deui supaya kesalahan anu sarua teu kajadian deui. Bobotoh oge boga peran anu penting wargi. Aya anu nyangka tugas bobotoh mah ngan ukur meuli tiket jeung ayeuh-ayeuhan di stadionnya. Padahal leuwih ti eta, bobotoh bisa jadi sumber energi. Mun tim keur hese, sorana anu ngajadikeun pamain henteu nyerah. Mun tim keur capek, dukungan di tribun ngajadikeun suku tetep hayang lumpat. Sakitu kuatna eta dukungan. Mun tim keur sedih, kasatiaan bobotoh anu ngajadikeun maranehna percaya yen perjuangan encan rengse. Tangtu kritik mah penting, tapi kritik anu hade mah lain anu ngahinakeun. Kritik nu hade mah anu ngajadikeun jalma hayang leuwih hade. Sabab sakali deui nya wargi, Persib jeung bobotoh teh lain dua pihak anu papisah. Ieu mah hiji keluarga gede. Ibaratna mun aya anu salah dibenerkeun babarengan. Mun aya anu hasil dirayakeun babarengan, bungah babarengan. Prungsib geus waktuna nangtung deui. Ua percaya peuting kamari memang lain hasil anu dipiharep, tapi perjalanan Persib tahun ieu kakara di mimitian. Anu bakal datang teh jauh leuwih berat. Aya liga, aya kompetisi Asia, aya lawan-lawan anu kualitasna leuwih luhur. Tah kukituna mending ayeuna menang pelajaran tibatan engke ke karahudang waktu kompetisi resmi geus jauh.
tong buru-buru nyebut ieu gagalnya acan. Kadang Gusti maparin pelajaran heula samemeh maparin hadiah. Jeung sahanu nyaho runner up poe ieu bisa jadi jalan pikeun lahirna Persib anu leuwih dewasa, anu leuwih kuat, leuwih lapar kana gelar, jeung leuwih siap ngagaur di panggung nasional oge Asia. Kukituna ulah hayang nitip hiji kalimah keur urang sadayanya, keur kuring oge tong ukur satia waktu Persib keur ngangkat piala. Satiakeun oge waktu Persib keur ngumpulkeun deui tanaga pikeun ngangkat piala salajengna. Hayu urang terus ngadoakeun nya wargi. Hayu urang terus ngarojong. Hayu urang terus percaya. Prungsip nangtung deui, bebenah deui, ngagaur deui Maung Bandung. Hatur nuhun parantos ngadangukeun ka wargi sadaya, tong hilap pencet like mun seneng carios-carios samodel kieu, komen anu bade ngiring ngobrol sareng papada wargi, sareng klik subrek subscribe-nya pikeun ngarojong tur nambi sumanget sim kuring nyobi ngonten satia-satiasa pikeun hiburan urang sadaya. Wilujeng tepang deui dina carios sarajengna. Cag